padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon si dahar ge ku urang diniatan jag ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti ieu pabol Allah ya bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos pakut ya masyaallah heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge da kurang asak deh dia boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah moal dahar geus teruskeun bae Gusti urang mah kos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah ngisaki ayana Gusti ai intina manu tupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui bae jak ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh barang kanyahoan ilmu tohoreng pangmaya-mayana manggobah pangagung-agungna martabat pamahal-mahalna harta simpenan pangmanfaat-manfaatna banda-banda dagangan dibandingkan dunia jeung usina jeung ilmu ternyata ilmu paling unggul lantaran ku ilmu jelema bisa nyieun wasilah ya tawassul bisa tepung kana nauhidkeun ka Rabbil alamin bisa ngabenerkeun ka para nabi ngabenerkeun ka para mursalin shalawatullahi alaihim ajma'in ilmu ku ilmu lah jelema bisa naik ka langit ku ilmu bisa ka sidratil muntaha ku ilmu jelema bisa ka arasy ku ilmu lah jelema bisa dedeuketan jeung Allah ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah dina harti perasaan teh aya hijab antara dirina jeung Allah hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe hayang ke Mekah dideketkeun dengan salengkat sledet datang hayang ke Baghdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah kah komo hayang ke Banten mah teh manggeus cak Allah ai ke Banten mah teh kudu make ilmu teh sia naik kijang bae datang naik kijang geura ka ditu ge moal duit jeung meuli saok bisa Tekudu tawa ke Banten malah tuh sudah cek Allah tekel menyeberang lautan darat. Iyalah. Ku ayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab. Bakal kanyahoan ieu bangunan majelis teh murni apa teu murni. Lantaran kanyahoan ke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab sehingga majelis ieu teh kacampuran ku duit teu bagus dibuktikan ku Gusti Allah majelis tersebut teh loba kotoran-kotoran kulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majelis eta
sakumaha irung-urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia tebetaheun hayang geura pindah itu kene ruhani cicing di majlis padahal majlis dibangun jutaan miliaran agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna bagus amat tihangna bagus amat kentengna ketika didiukan teu betah lantaran roh teu narima sebab baueun dibukakeun hijab ku Gusti Allah musala sakitu bagusna masjid sakitu agrengna tapi ketika asup kadinya diajakan ngaji diajakan salat teu betah lain lalagaan roh teu narima lantaran roh mah suci dibukakeun hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakeun hijab seperti kos tutup dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doang geulis teh wajahna doang geulis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri mbeungeun nu mantak geus bae lah kajenteun kawin kanu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun urang mah teu betah urang mah diangsongkeun aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri nu hiji mah jore jasangan santri urang mah milih nu geulis bae lantaran urang mah hawa nafsu aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena urang mah milih lah santri mambung kajenteng ieu bae nu mana nu ieu geulis zahirna geulis batinna euy mantap pagon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeunnya na ge teu cek cenah teu ngalir amper teu naik amper orang campur-campur bae masyaallah karim kulantaran ilmu teh seperti eta sora ulama khassa ibadillah jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khas anu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah dibere indra keenam nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10 hese-hese bae hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nyana mah lain sebab naon sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nyana mah geus dibere hakikat ku Gusti Allah khassa ibadillah numana alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini nyaeta jelema-jelema anu Allah milih dipilih ku Allah jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah luhur agama Allah dicekel ku nabi luhur agama Allah dicekel ku para sahabat luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah sanajan deuk dieuweuhkeun tanda-tanda kewalian wali sanga nu aya di urang tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangona teh dan sakadar biasa bae tapi dicekel ku wali Allah lain deui eta lah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek hudang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya nu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10 20 juta geringna genep bulan gering cek pamajikan aku naon ka rada irisan bae kakak coba sugan-sugan aya naon henteu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako
gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti hari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mage okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki jangan nama ceramah teh hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang basalah suanajan kuku mage emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ke pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholatnya nama di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang baik sanajan teh sholat hampang dibere jada emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sanajan duit teh diperhitungkeun haram apa halal emang didinya jadi jelema teh geus dibere sa makom makomna didinya dek dikaditukeun ku Allah makom didinya dek dikaditukeun ku Allah makom didinya dek dikaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetengger agama Allah atuh dibere hampang bae kajen ku kumaha ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah nuduhkeun ka aranjeuna dek di ka Allah memeh ku Allah dek dipersiapkan jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah geul ngiraheun diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunaheun sakali 2 kali blak sakali 2 kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di dia di kampakna oh ieu di mah kampakna sarua ngeunaheun okos tukang nyuntik cekal oh di dia suntikna oh dia salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere mazia dina bab nyuntik ieu penyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan teu tanggung jawab deh jangan ge tah eta kos karar itu dituduhkeun ku Allah nah huwa maziwa bi maziyatil fadli kum maziyah fadl Allah azarahum wa asbahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus sebagai khalifah anbiya sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa warafa'uhum isbe nya nama emang dek dijadikeun warasatul anbiya dek dijadikeun khalifah di dunia teh mimiti tileletik daga ditanya ceng kamana cita-cita ceng hayang sekolah apa hayang pesantren bah sekolah baenya embung bah sekolah bae engke boga ijazah ke geus boga ijazah mah ngeunaheun dek di pabrik di kantor imah embung bah hayang pesantren bae bah tetep teu bisa bae hayang pesantren bae geus dipilih ku Allah dipaksa titah sekolah embung pesantren nyana di pondokna ge langsung betah bae pan anak urang mah bau dipentakeun cai geus biak sadrum tedekeun betah kere bae karena kabelah itu udah betah lalaudan bau teu ngaji dia betah ge hese biasa ieu teh tileuletik langsung dak betah haju langsung daek mak ngaji bae di pondokna ge langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan langsung beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat anu nu sejen Masya Allah istiqomah ngaji amil baik geus 5 tahun amil kene baik asal geus tamat datang kala yastagni minas shaghir wal kabir wa rafiul wajan marifati asmalia harituna labjatun poho deui kalik deui ka labjatun mang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu saya Masya Allah even nyelengceng nah kuari mah geus bisa alfiah geus bisa jawhar makbun bisa bantek bisa wah segala rupa bisa oh belajar fikih belajar hadis belajar emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah Masya Allah tek datang ke hareran babaturan ge jaasan aja bareng jeung aing ngaji tapi kok nya mah bisaan amat eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah jang ma'alimi dini tetengger agama Allah terus kabelah dituna daek make batur bahan teberanian hudang dipeting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nyana mah teu ditangtangan pocong ku nyana bila perlu jeung bapa sia pocong
bila perlu jeung buyut sia pocong berani nyana menghadapi kos gitu aya kuntil anak seserian ulah seserian sia di hareupeun aing ayo ka dieu ditangtangan tan air lain pibahanan jadi pamimpin mah udang we ti penting ya aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab tadi anu paeh disalateun masalahnya nang gentayangan di dinya oh ulah jalah geus teu kudu boro-boro kacai ki ge di aqua wer bener mun lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zarah ka kuburan didinya teh kuburan teh manggading di luhur gunung sorangan kasieun dongengna nabi sieun ka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan ge sujud sieun ka manehanna dipake kasih tasbang iyalah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora keneh geus beda ilmuna geus ayaan tingkahna geus bagus pagawean-pagaweanna ditingali positif sehingga bangun pohoan teh agada ilmu-ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji jajan minggu kamari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang lamun teu paroho ieu geus palinter sebenarnya poho naon eta nu nyieun poho HP teh nyieun poho TV nyieun poho keluar neuleuh susu poho neuleuh ping-ping poho geus neuleuh nu kaditu bae eta balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya eta sakitu balik ngaji eta masyaallah nah ieu dipersiapkeun budak langsung jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatonah nyana ge boga fatonah sakumaha nabi boga sifat-sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi la asalukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi sagala rupana nabi teh dituturkeun lamun geus katuturkeun kangjeng nabi dibere mukjizat umatna nu nuturkeun kangjeng nabi bakal dibere karamah lamun nabi dibere wahyu umatna nu nuturkeun kangjeng nabi dibere ilham lamun kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah dibere mukalamah jeung Allah wali Allah ge sarua sehingga dahar kumaha ceuk Allah nginum kumaha ceuk Allah sare kumaha ceuk Allah mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat seakan-akan ngegedor hatena ketika dek dahar cak syariat dahar halal ketika dek inum cak syariat ngegedor hatena inum halal ketika manehanana dek silaturahim mana digedor hatena silakan ketika dek dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kablah dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya urang ulah sok tuturuti ceknya urang teh aing rada aya pirasat diulahkeun ka pirasat naon di ibadah henteu naon henteu dibere pirasat kos kitu jadi menangkan aing ka ditu cak Gusti Allah udah pohara jasa deket jasa tabajeng Allah nah iyalah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah ngimpina geus lain ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia ngimpi dibawa di alam mana
ngimpi kapanggih jeung para wali-wali Allah kebelah dituna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi itulah tanda-tanda ahli Allah urang mah kebelah dia ngimpi teh di udag-udag anjing sampai jasa di udag-udag anjing urang haju kagang di gang didinya nyumput hayang ki aya sumur wer ki horeng ngompol urang ngimpi teh kos kitu masyaallah tuh kan warasatul anbiya wa khulafa'u nyana teh dipersiapkeun jadi tetenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatil mursalin nah geus tenang wae nya eueuh nu dideuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran pake teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus waktu urang di jero beuteung Allah utar-atur tentang dahareun inumun pake wah segala rupa geus aya catatanana ketika orang di jero beuteung nu mantak geus teh diitung-itung deui kos kitu teh geus teh dipikir-pikir deui anu diitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehana seakan-akan Allah marentah kanu kitulah dengan fadl Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina satulina kaulan wa agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedeng-sedeng bae Al-Quran diterima ku manehanana dibaca diuraikan alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun barang ditimbang ternyata kebagusan jeung kagorenganana akur manehanana salat tapi korupsi mah terus manehanana puasa tapi maling mah terus manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai padahal mah di jerona mah orenganan borokokok nah iya ya akur begitu ditimbang akur muqtasid beres kayak teh bakos gitu mah nah ya wa minhum sabiqum bil khairat sebagian hamba Allah aya anu melejit aya nu melesat ninggalkeun rekan-rekan melaksanakan kahadean lain sakadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu anu mubah kumanehana terus teu eureun-eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon sih dahar ge ku urang diniatan jag ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti aya fadl Allah ya bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos paku teh masyaallah heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge da kurang asak deh dia boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah moal dahar geus teruskeun bae Gusia urang mah kos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah geus sakieu ayana Gusti ai intina mah nutupan aurat
tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motif nandek bersyukur bae ka Gusti jai genang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui beja ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memulai ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugerah tempat abdi bercumbu. Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu ketika abdi keur laleuleuh dipencetan ku pamajikan ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi-solusi sakumaha Siti Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kabeneran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi mah karunya ka yatimna we teu menjadi urusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti. Oh masalah cak Gusti aing ngameunangkeun dina Al-Qur'an aing ngameunangkeun aing sia bisa manyandung ku aing dimeunangkeun jang hamba na hamba Kangjeng datang ka opat aing bisa melos mulai urang teh didinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna cenah rutan Kangjeng Nabi turutan Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia nu timbul ti nafsu Kangjeng Nabi mah geus urang ge mendesak nyandung dibolak-balik ieu teh nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kajadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan ngengke bakal sadar meureun geus nasib ti Lauhil Mahfuz aing kudu dicandung ngau masalah geus nu penting mah adil atuh geus mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantak naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa ka nu kolot batuk dibawa ka nu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan rokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu arti dan teu bisa atuh mantak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot urang semu-semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan cenah geus teu bogoh kuari mah teu bane teu anakan nah berarti kan orang kudu dilus-lus malah bebeja kanu kolot jakaka mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu masalah jang nu kolot ya masalah tuh geus kolot aju kan bebeja deui asana kurang 3 mah 4 tek bae cek nu ngora teh 4 ge masalah geus nu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting mah lain Pak di nu ngora waktu di nu ngora jam sabaraha bae kanu ngora kanu kolot mah balik subuh jublek sudah hudang asar oh masya Allah giliran nyeuseuh di nu kolot gering di nu kolot segala rupa di nu kolot bercumbu bae kanu ngora pan eta tolol tadu kos kitu tolol tadu kos kitu nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir kurang sakumaha biasana nu ngora ku urang digilir nah ieu lamun urang deuk dijadikeun khalifah bisa takos kitu teh eta urang nak dijadikeun pamimpin bisa nah ieu Allah milih ka hambana neuk dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga urusan ilmu dibikeunan ka batur tanpa aya iwat urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwat urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwat urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwat kitu kene di rumah tanggana rapi neuk beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae turun-turun tatangga yang nyahueun ya asana ribut asal datangnya tapi ribut tatangga ge nyahueun emeng nyahueun mun urang nyarita mah ta jeung emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadengna unggal poe ribut bae cek dia emeng nyahueun bahasa emeng ge nyaho segala rupa emang nu aya di imah urang henteu ngahadiran ka urang henteu memperhatikeun hayang memperhatikeun ka meja-meja memperhatikeun kabeh nu aya teh yusabbihu lahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih
gualah rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder yang serikeun ta meja cek meja tadi teh si jelema cek teh datang ka dina ngan darder be darder tuh jauhun kana ge nah tapi lamun dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalameteun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan yang aya kakurangan meureunanan mulai diperbaiki lamun urang bager bagus adil atuh kabeh ge milu adil segala rupa ge milu adil nah ku Allah dipilih endek pijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu malamun dihareupeun bupati ngomong naga lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu aduh masya Allah karim pohara jasa nah ieu dibere lurus warasatul anbiya mah lantaran cek Gusti Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga nambah jalan nyaritakeun gitu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ka sorga jelema kadeleuna makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi. Jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana hendak menuju majelis salim zahir nama ka majelis salim. Neangan nyana tempat di mana ya ing ye? Ah ngeunaheun ya di jero ye. Neangan deui di dieu ye. Di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna. Aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jaran teh di luar. Aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luarna rada jauh eta sarua kabeh ge neuk menuju sorga aya nu bebederan neuk ka sorgana di jero majelis aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar aya nu kajeun aing asal ka bawaan sorga bae di handapeun tanggal Ambon eta kabeh ge menuju sorga ilmu wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna urang naik motor urang naik mobil urang lempang di jalan menuju majelis salim kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu mulia jasa ya Allah ya Rabbi eta teh urang di luhur jangjang malaikat lempang teh di luhur jangjang malaikat mata geusnya ada ulangan rokok besi darter besi pepetelena kadinya cek malaikat waduh panas ngeguling ke urang sih gede Allah karim la tadau jadi hatta ridwan li talibil ilmi pohara jasa mantak malaikat gergeten gabi berozak panjenengan mah ngarokok teureun-eureun wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ard wal hitan hijaubil ma'i sanyanyana alim sanyanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai ya Allah ya Rabbi kadeleuna malauk lele eta golpak padahal nya keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan eta lauk di laut sakitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai bobeh makhluk Allah di langit di bumi di cai mangmentakeun hampura
kajelma anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmu na lillahi ta'ala. Lain letik-letik pangkat kiai teh. Lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat geus gideg bae. Aduh cek malaikat ieu si kiamat ieu. Ambeun aing rada lain deui aing mah nek ngambeun geus. Hangru. Jadi ku malaikat ka ambeuna hangru. Hangru bentek. Bau bentek. Mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae. Nutupan irung. Malaikat nu hiji nanya ka malaikat di sia kunaon nutupan irung mah. Aing ngambe si eta mek. Sa taki Golkar. Puyeng aing gekeuna teh. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Boh. Keunggulan kiai dibandingkan jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya pohara jasa lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan dat sebab naon wa annal anbiya lam warsuha teu ngawariskeun ka para hambana dinaron wala dirham tengah wariskan dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskan warasul ilma nabi maot tengah wariskan dinar tengah wariskan dirham tengah wariskan kebon tengah wariskan ruko tengah wariskan kitu hotel tengah wariskan warung-warung tengah wariskan ge ilmu. Mantak jelema nu nyokot ilmu faman akhadha bi khatin wafir. Jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian. Ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi. Kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantak beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan juring kasurupan nabi lain deui atuh jelema kasurupan nabi mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep. Jadi jeung Allah perasaan deket, perasaan dibimbing ku Gusti Allah. Nah iyalah wa minhum sabiqun bil khairat. Ieu keur carita naon? Keur carita ilmu. Jadi kesimpulanna ilmu teh pangmulyana, pangutamana, pangmanfaatna. Sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna. Bisa nauhidkeun dina asmana, bisa nauhidkeun dina zatna sehingga bulat perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Masih keneh jaritakeun ilmu wa jabagolan Nabi. Wallahu a'lam.